Oh, sia kunaon jadi nyalon kades atuh geus nyupiran ngeunah. Eta. Boga truk. Hayang teh jadi pemimpin jabatan. Oh, Kitu ngerasaan di pemerintahan. Teu bisa naon acan di pemerintahan Oh, oge. kan waktu jadi kades mah nyandungnya bebas dua teh. Bebas, mentak ari wayahna we Ke Kaparaban dua nana. Kaparaban dan Bahabir. Oh, Kaparaban ayeuna geus jadi kades loba tekor. Babat tekor anu loba nyalawe ka itu ka dia aweuna oge. Heeh. Maksudnya gimana? Perempuannya banyak nyalain ke sana kemari. Loba rewel we geus teu kabiaya mah kitu, Pak. Jadi semenjak jadi kades setoran ke istri muda kurang. Kurang, Pak. Teu aya ajisna. Dulu setorannya berapa sebelum jadi kades? Sakadaekna we, sakapangihna teh. Gitu baheula. Ayeuna meureun tanaga geus leuleus. Sana mah. Duit eueuh. Duit eueuh, pamikiran loba ka itu ka dieu. Emosi tarik. Emosi gede. Jalan Jalan butut. butut. Anu ngomong loba. Diposting di media sosial. Di mana-mana. Aral we. Untung teu duit lagi. Alah. Tapi ieu satia boga pamajikan. Alhamdulillah ieu mah teu mulai nol, Pak, itu. Heuh mantap ke arsip kana diana hirup teh. Teu nol itu. Ngidir, Pak, anak hiji-hijina ieu teh. Heeh. Oh, Keur ngorana geulis kade. Gelis ieu mah teu bentak abi. Kunaon daek anak buta. Aisyah inung sia geulis. Nyata air rupa jika pernah bedog teu minculak dak dikarap gitu. Gitu. Ya anak hiji, anak tunggal. Anak tunggal. Anak haji di Garut. Sanes nya biasa pengusaha tani lah di Petani. Terus Nah, diheureyan ku supir. teu kieu Pak, mulaina teh sakit-sakitan ibuna teh, sakit-sakitan terus kanker di Kanker di rahim. beuteung teh. Kanker rahim. Nya nepi ka dibangkat keluar si daging jadi nanti 8 kilo. Heeh. Terus dibangkat di rumah sakit Bina Sehat teh kolot. Sama bulannya 3 bulan ya. Di rumah sakit teh kolot. Terus pulang ke rumah. Nah, begitu meureuna ada hayang salimi, ku abdi dicarek oge maksa gitu nya. Makan deui salimi, kambuh deui. Almarhum Ya, itu. Almarhum jam 3 rek sahur pisan hari Itu belum menikah. Oh, terus nikah. Diurus segala ku abdi dan aya di dulurna gitu. Jadi bapak menikahi ini sebagai anak tunggal. Ya. Ibunya meninggal dalam keadaan masih muda. Ini waktu ibunya meninggal kurang lebih usianya 21. Iya. Ya kan? Dan kelihatan cantik waktu mudanya. Sudah tua juga tiga tangannya jari-jarinya tuh. Lalencok, ngareneng jeung ieu atuh. Rugi ibu. Nges goreng sia teh jaba nyandung. Teh lalaki mah bebas bahan, Pak. Terus apa yang menyebabkan bapak punya istri cantik baik nyandung?